Mana? Beres. Jalan geus yuk. Jajak barudak alulin ka leuweung. Oplu di ditu nama jagan. Ngeureuh naon atuh? Lah kacucuan nunggu. Gede. Naon? Manuk naon ieu teh? Kita teh manu naon teh kitu nya. Da mere ti barudak tadi kana. Pada amat. Dibeuleum we manuk kitu mah tuh. Enak. Beuleum manuk. Pada we manuk mah masuk enak dibeuleum cenah. Oh no. Ya, cobaan we. Tapi mohon dengan persetujuan heula di barudak. Teu papangih sugan papangih ulin si Abah kabeh dia si Abah. Alus oge manuk euy. Eta teh lain menu caladi. Tok 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 tok. Anu gitu mah cokan gitu, caladi sigana mah lain Caladi caladi. sireum. Lengan caladi leutik nu kitu mah lain caladi alus. Caladi bawang nu badag nu kieu mah. Caladi da bawa manu sende. Sende. Nu kieu mah caladi murah atuh. Hari caladi bawa nu sende caladi naon? Caladi bawang mah nu badag. Tah hargana mahal. Bener eta sok sende. Heeh, gitu. Kumaha sendena geura? Endek-endekan caladi bawang. Nah, eta nu kieu mahal mah. Anu kieu mah murah. Pada beuli we deh atuh nu kieu. Wah, jangan. Lain hayangan pada kacauan budak we. Nois aki-aki ngorek manuk lah. Resep ribut teh. Sibuk wae. Nah, barudak ngajak ulin ka leuweung. Main off-road cenah cek urang teh. Sugan bisa. Aya nembang nu di dinya? Nya kamari teh ya mandor. Nebang di dinya teh heueuh da urusanna. Urang kan ulin di illegal logging meureun ditnya. Biasalah seperti kitu. Mohon nih. Mahoni, aya jati gitu. Karunya barudak nu digarawena mah. Heeh. Gitu kan si Redi model gitu heupan ulina sok ngorek gitu pangoloan bener itu karunya nama teh budak Coba ngarokok. heeh iya aya rokok mana mobil mun poho euy kene nu deukeut ya Nah, itu serangan bae sih. lah kalau wong mah sorangan da iman ngora mah teu meunang pak mau ulina ka leuweung gitu Bingung itu aduh kerja mah sakit teh na teh. teu Eta keur ganti eta teh kapan nya urang teh boga ayeuna teh kan biasana manggung. Manggung bae mah. Manggung kan bae mau dibubarkeun. nu garlut gitu kayaknya Protokol kesehatan segala macam. Kita jeung presiden EC selain itu lah. Pindah we teh kana sapi. ngingu sapi Ngilu sapi. kumaha eta ngingu sapi Urang teh ngarit. Oh ngarit biasa. Parah otomatis. Cik teh lah di talu itu di aiker ngarit teh ngarit anu kieu mah moal anu ngabubarkeun cik teh. benar tapi hari gitu nah tapi di suatu saat aya nu ngabubarkeun eta Nah kunaon? kapan lamun ngaritna di kehutanan lamun dicara meta ngarit Mana urang masuk dina status kena anu boga sawah. Kapan dari satu sisi kieu nya. Ieu sawah yo. Lamun tapan meunahun pisan. Kirinya anu meunahun sarekeun. pisan. Anu sarekeun. Babadan pulang tadi nagalang teh. Eta cek satu sisi teh makan nuhunan meureunanya. benar Kirang bara mere kopi segala itu ieu. tapi ari bener-bener ting mah arek ting mah di nu urang ya di ditu sawah asa sok sing emet Ari aya tugas kitu mah aing mah kudu beda deui ada bedana. nya diusahakeun iku gede kadek bukan rezeki teh meureun di suatu sisi mah aya meureun Jadi kieu maksudnya teh bukan tujuan tapi proses anu kudu utama. Nya. Tentunya anu proses. Kala cicing rek nyokot kopi aya kopi. Atuh sok Cicing sagala deui. kudu kreatif zaman ngomong boga kopi kopi ngeunah geura ya. Kopi ngeunah naon cenah teh. Kopi segala rupa. Tadi geus ngopi we hayu. Udud mah aya lah. Kudu ngopi di sana. Tapi da udud mah jeung ngopi setelanana. Muaras man. Ajaran ieu mah kopi enak ya mah. Kita saya kudu menciptakan lapangan kerja. Ye, urang teh nya heuh kitu teh bae lapangan kerja kudu aya, Pan. Naon we gitu, Pan?
Ayeuna di suatu sisi keur terjepit segala rupa hal rese amun teu nyiptakeun lapangan kerja na eta mah. Kumaha urang tanya? Apa gitu. Perlu eta mah. Assalamualaikum. Si Abah tuh. Waalaikumsalam. Bah. Gimana, Bah? Nah, aja pasti masih ready. Oh, iya. Ayo ready nak? Oh, wah. Halusnya, Bah. Enggak manuk. Ah, iya manuk hade, Bah. Kelaci ya, Bah ya. Ya, sok. Bah, sok. Ya, iya. Manuk naon ya? Si manuk caladi, Bah. Lah, manuk naon? Di barudak manuk caladi. Cok urang mah ieu juga manuk caladi. Pan heuti tadi ke caladi, Bah. Caladi nu keur. Caladi leutik. Apaan caladi ya mah tuh? Apaan tuh? Matokan tangkal. Nah, cek Abah naon? Apaan caladi? Caladi eta mah. Caladi. Ieu mah. Caladi resik. Lah siapa masuk heureuy wae. Oh, siapa mah cek Lain urang. heureui. Caladi. Kumaha kelebihan? Caladi naon eta? Caladi bawang. Caladi bawang. Nu alus mah caladi cengek. Nah, Allah caladi cengek atuh bah di rumah ge aya mah caladi leutik jeung caladi bawang. Lamun caladi bawang kudu aya cengek. Oh, teh lamun ek nyambel atuh bah. Abah masuk Caladi bawang, caladi cengek, caladi uyah ka dituna. Lah, geus mending ngopi. Dia calik Bah, dia Bah, calik dia Bah. Ih, cengek hargana sanaon ya? Nah, mau dibikin sakitu Bah, kakara nu barudak pieu Mahal. Barudak mah apa? Ieu teh kuing teh ditawar 4 juta, Bang. Manuk 4 juta. Oh, 4 juta ditawar ku uing teu dibikeun. Loh, Hayang genep setengah cenah. Ieu teh. genep juta setengah. Hirupna. Oh, keur Pomo diolok. lamun digoreng, goreng namureun mah. Ah, lamun digoreng mangan ukur 2.500 ge jeung timbang. Rugi. Atuh, geus ngopi oleh dia. Urang disuguhan kopi, Bang. Gila Bah ya apa? Naon maneh? Kayak tidak. Pegat keur eureun ya perlu. Bah. Noh. Mana dia? Tah, sok gimana we? Tuh belah ditu Bang ah. Udah di deui ya, geus disuguhan kopi tah. Lain ya. Oh. Kumaha? Lain oh wah, iya si ready. Kumaha sih Radi di? HP. Cek urang ge, Bang. Enak tah Bah. Wios atuh man. Oh, Pak, gitulah. Jadi kumaha si Radi teh? HP itu kumaha? Oh, wah teu dibikeun. Atuh udah geus dijual meureun, Bang. Cek HP asam balik deui eta HP pasti geus dijual. Kajian di kumaha. Tah masalah dijualna ka mana yat yo? Catuntas keneh wae masalah apa ieu? Ini ngade ngabejana yo man. Ah iya beja mah. nya. Kuring teu balik-balik. Aduh. Nya teng si Abah tuh kumaha? Ka arolong meureun aya kitu nama ku barudak geuna ge. Tega si ready ka aing. Jadi hese si Radi ge nya Abah. Hah? Meureun hese katanyaan ku Abah meureun kumaha-kumahana. Apa geus eueuh deui ka manakeun gitu? Dah hese man. Da geus jadi jual beli. Geus sasalaman kan tadi nama sugan we aya kebijakan. Jangan geus kabaturkeun Bah. Geus dijual eta mah HP. Terus abah kudu kumaha teu bisa balik ieu. Nah, karunya nanti euy saat di suatu sisi karunya ngan bingung tuh dah. Ya namun urang ge kumaha-kumaha kasih ready. Meuli we atuh Bah, meuli. Kapan meuli teh kudu lain meuli. Sia teh kapan aing teh ngajual HP teh butuh duit. Heuh ayeuna gantian deui ka pamajikan, kumaha carana? Kunaon gantina ya duit 50.000. Nyaman. Duh, mo. HP teh hargana 1,5 juta. Dibolina ku si Reni teh. Aing teu apal dibeli 50.000. Maraleuh heula. Gitu stres teh. Ami nyantai, ami Kopi nyantai. tah kopi. Kopi. Ami nyantai, ami nyantai. Ah, betul. Gampang segala ge ulah dekeun nyantai we heula Bah pikirkeun mah solusina. Rada aneh. Enaknya. Biasa saya serius. Seger. Enak Bah itu. Rada seger. Seger. Tidak sesari asin ayahnya. Produksi Bah. Meuli di mana? Angin di dia pamajikan. Oke, yo. Nyon di lembur gitu. Nya ngajaran coba-coba apa sebenarnya lamun enak gitu. Enak. Ayo kopi. Lumayan jadi aya beda rasanya. Kita yang udah beda di batu sapi misalnya. Guys, kan masalah kopi lah. Aing pusing keneh masalah duit.
Mah cik sugan atuh. Bah yo duit mah berak kajian kumahan kudu pungut. Wah, sia mah agul wungkul. Ye, aku. Gas montong. bener. Lain aku Naon montong ek agul wungkul sia mah. bisi. Da mah keket mengkene sia mah. Saya jualan Orang deh, HP. ini. Saya jualan deui atuh geus enang Lah, jual deui. sia mah rek mah panas duit tak. Kalah alutah lain neangan HP kalah nitah nalak pamajikan. Ek dipulung ke sia. Urang mah teu pisan-pisan ulung aja ku abah mah bet paranwat teuy. Cicing montong ucuk terus wayangnya kita tulung. Iya atuh hade bang, Sugan. sugan hade. Sugan ku yoman masih ready rada sionon atuh. Pulangkeun HP abah kitu karunya. Ieu teh hese panggil di telepon hese ieu teh. Di WA teh ngajawab si Redi teh. Ieu kunaon teh ieu teh budak teh. Tuh bah. Apa kudu dijorang wae kitu ka imana kitu. Cika tuh tulungan abah jorak we ka imana gebugan. Wah, tuh dah aing bukan banjaman teh kudu puguh heula mah. Apaan geus puguh masalah nama HP? Siga ngabelaan bae sia mah. Ih, lain ngabelaan kan kudu puguh identitas eta jamat teh digebugan teh. Teh kasih tanyakeun ka si Karnawi. Karena geus teu puguh orang nanya ka mana. Ada itu teh. Bingung tuh daman ya. Apa teh usaha henteu. Oh, eta teh ngajual HP teh keur bayar hutang. Pemajikan. Ka kolotnya padahal mah gitu. We usaha naon atuh bingung. Mun dieu teh meureun pada can apalun abah geger jiga na teh. Lamun bisa apalun abah geger. Mah meureun Kiraku teu Kiraku mangihannya. nanyakeun ka dinya manggihan mah. Nah, ieu mah geus puguh naripu ka aing. Geus bae aing mah pok bae lah diridokeun. HP mah. Ya mending kitu, Ya Bang. mending kitu. Malah Jong, mata Bang. kering. Tapi ambil teh ka Urang papanjangan, mah Bang. ambil teh ke pepanjangan benar Aing eta mah teh. jadi pikiran cenah pamajikan lah keun besok aya hadena ya. Cek Ngan urang aing mah keur ganti. mikiran teh keur neangan gantina aing kudu usaha naon. Nah. Nya tanya, nya model abdi teh ayeuna keur coba-coba abdi teh Bah. Ieu. Mana nanyakeun ka abah ieu keduaan ka babaturan heula Biasa. mah kasarana ge. Ya cobaan Sok deui, Pak. cicit-cicit. Asal Usaha. Usaha yo geuna. Kana naon usaha. Pan sok aya ning anu tina kopi anu tina teh careuh ningana. Oh bener. Hmm. Apa eta mah jadi Heeh. aya khasiatna. Heeh. Tanya aja deh eta. Loba kan? Nya kudu kreatif. benar. Urang aduh aya careuh mah dah hese ningan bah ningana. Ah, ieu ya bah ieu teh. Caruh loba nyebut hese. Nah, beli mah kan. Lamun urang kota neangan caruh hese. Pan kudu apruk-aprukan ka ditu ka dieu sagala. Atuh di kampung juga kieu meni nyebut teh Are cara. ieu mah tah jadi teu kudu apruk-aprukan teu kudu neneangan ka mana-mana ieu. Nyewak caruh. Kandangan paraban we ku kopi. Wah. Cina dihakan, Barang. tangke, tas dihakan teh pan dibijilkeun deui. Nah, eta nu diolahna jadi kopi. Ieu ge model kitu bah ari prospek kerjana nama. Kan tina taina ieu oge. Tina taina ya. Ieu ge sarua tina Hari taina. nu diingunan naon dia cara. Caruh. Cara ya. Sok geura. Tapi Rasakeun heula simple. Sabaraha hiji ngingu caruh. Di mana? Ai careuh mah teu diingu. Ya heula, Pan careuh mah. tapi aya saraha Hese. hasilna aya teu mah euy. Careuh mah. Nya. Atuh, naon? Abi mah aya ngingu ucing. Ucing. Jadi Ucing. Tadi ayeuna ka Abah jeung babaturan ieu produk ieu kumaha ieu. Enak teu. Produk sorangan ya. Budak sorangan abi mah. Caruh. Lain careuh pan hese neangan tapi ieu teh nyeuna teh diparab heula. Biasa diparang Mau gitu. diparab. Oh, taina anu diarahna digaringkeun. Sabaraha hiji caruhna? Da lain cara bah. Atuh naon? Kucing. 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 Ning ucing. Ini kapannya abi mencoba itu teh. Jadi kumaha prosesna? Proses dah kieu teh seperti kieu. Jadi ieu teh tai ucing. Tah teh ucing. Kopi ieu tai ucing. Ucing. Dia terus terang wae. Nu bener. Kenapa tidak, Pak? Enak. Poingan asam. Ya bangsa teh geuning tai ucing. Apa nih tadi? Erepkeun, Bang. Erepkeun, Bang.